sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. Allahu ari Allah eta alamu maha uninga Allah bimuradihi kalawan maksud Allah bidzalika kalawan itu alif lam mim. Allahu dupi Gusti Allah eta la ilaha teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan illa huwa angin anjeunna al hayyu zat anu hirup al qayyumu anu jumeneng. Nazala tos ngalungsurkeun Allah alaika ka anjeun ya Muhammad Muhammad al-kitaba kana kitab al-Qur'ana tegasna kana Al-Qur'an multabisan barina berisi bil haqqi kalawan hak kebenaran bisidqi tegasna kalawan bener fi akhbarihi dina pirang-pirang bejana itu Al-Qur'an. Musaddiqon bari ngabenerkeun lima kana kitab baina yadaihi anu aya di samemehna itu Al-Qur'an. Qablahu tegasna samemeh Al-Qur'an minal kutubi tina pirang-pirang kitab. Wa anzala sareng parantos ngalungsurkeun Allah at-Taurata kana kitab Taurat wal Injila jeung kitab Injil min qablu ti samemeh Al-Qur'an. Ai qabla tanzilihi tegasna samemeh lungsurna Al-Qur'an. Hudan bari anu nuduhkeun. Halun ari lapad hudan eta tarkibna jadi hal di makna hadin. Kalawan makna hadin anu nuduhkeun minad dolalati tina kasasaran linnasi nuduhkeun ka manusa. Miman ti golongan jalma tabi'ahuma anu nuturkeun ieu man kana Taurat jeung Injil. Wa ambaro jeung ngadamel ibarat Allah pihima dina kitab Taurat jeung Injil mah bi angzala kalawan lapad angzala. Wa fil Qur'ani jeung ngadamel ibarat Allah dina Al-Qur'an mah bi nazzala kalawan lapad nazzala. Al-muqtadi anu narik-narik litakriri kana makna tikror ngabulak balik. Li'annahuma karena sanyana itu Taurat jeung Injil eta unzila atawa anzala unzila dilungsurkeun itu Taurat jeung Injil daf'atan wahidatan sakaligus bi khilafihi kalawan ngabedaan kana Al-Qur'an. Wa anzala sareng ngalungsurkeun Allah Al-Furqan kana Al-Furqan bi ma'nal kutubi
kalawan makna pirang-pirang kitab al-fariqatu anu ngabedakeun bainal haqqi antara hak wal batili jeung batil. Wa dzakarahu sareng nyebutkeun Allah kana al-furqan ba'da zikri salasati sabada nutur anu tilu liya umma supaya nangumuman ieu furqan makana perkara adaha anu ngalianan ieu ma kana salat. Innal ladzina sanyana jalma-jalma kafaru anu kalufur ieu ladzina bi ayatillahi kana pirang-pirang ayat Allah Al-Qur'ani tegasna Al-Qur'an wa ghairihi jeung lianti Al-Qur'an lahum eta tetep ka itu ladzina kafaru azabun syadidun ari siksaan anu banget wallahu jeung ari Allah eta azizun zat anu gagah golibun tegesna anu ngalindih ala amrihi kana urusan Allah fala yamnahu mangka teu aya nu tiasa nyegah ka Allah naon syai'un hiji perkara oge min injazi wa'dihi tina ngaluluskeun janji Allah wa wa'idihi jeung tina ancaman Allah dzuntiqamin Allah teh nu ngagaduhan panyiksa atanapi siksaan ukubatin syadidatin tegesna siksaan anu berat miman ti akna jalma asahu nu maksiat ieu man ka Allah layak diru teu aya nu kawasa ala misliha kana ngunggulan misilna eta ukubah saha ahadun hiji jalmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rengse urang sadaya ngaderes kana ayat oge tafsiran surah Al-Baqarah. Ayeuna urang nincak kana surat Ali Imran. Terkadang aya keneh nu nyebat Al Imran sanes Al Imran tapi Ali Imran, keluarga Ali Imran. Keluarga Imran. Jatan ti keluarga Imran eta anu ngaburusut kahandapna janten turunan jalmi-jalmi anu saroleh turunan Nabi sehingga aranjeuna diarangkat janten kakasih Allah bahkan predikat Nabi hampir sadayana di keluarga Imran. Lungsur cenah ieu teh kalebet kana surat Madaniyah. Dilungsurkeunana di Madinah jumlah ayatna aya 200. Dikawitan ieu surat Ali Imran ku lafad alif lam mim nu ngarupikeun gabungan tina huruf alif lam sareng mim. Nu di hukuman dina ilmu tajwid kalebet kana mad naon ieu teh namina mad lazim harfi mustaqal. Mad lazim harfi mustaqal. Mad lazim hartina mad anu dikudukeun lam. Harfi karena bangsa huruf. Mustaqal karena berat. Sabab aya musyaddad, aya tasydid. Margi aya rata-rata dina huruf anu dipanjangkeun anu diangge pawati huswar nyaeta lamun ditulis ku laten hurufna 3 lam mim mun ditulis ku laten teh l a m m i m aya nun kaf itu kan lamun ditulis teh n u n k a f nah, maka eta kalebet kana huruf mad lazim daek teu daek kudu dipanjangkeun eta mah leuwih tina 2 harkat ieu anu nyebatkeun 5 harkat aya nu nyebat 6 harkat. Ngan biasana lamun Al-Qur'an dikawitan ku pawati huswar ngalangkungan huruf biasana kadituna bade nyarioskeun keagungan Al-Qur'an. Alif lam mim dina surat Al-Baqarah ge dzalikal kitabu tuh langsung kana kitab.
Yasin wal Qur'anil Hakim tuh jadi karena Quran ya karena kitab. Nun wal qalam wa ma yasturun tuh karena al qalam karena kitab deui bae. Karena biasana setiap surat nu dikawitan pembuka suratna kalayan huruf pasti kadituna Allah ngadugikeun karena sejarah atau napi keagungan Al-Qur'an. Secara makna hakiki aya nu uninga kana penafsiran alif lam mim. Maka musonib ngamaknaanana Allahu a'lam bimuradihi we pokona sapertos kamari nafsiran alif lam mim dina Al-Baqarah teu wantuneun anjeunna. Margi ulama ikhtilaf ya, ulama ahli tafsir aya nu nyebatkeun alif lam mim itu adalah nami Allah tina setiap hurufna ngawakilan nami Allah. Aya deui nu nyebatkeun cenah huruf anu jadi pawatihus suwar teh nami Kanjeng Nabi jiga Yasin. Ala Yasin habibillah eta ulama nu nyebatkeun yen Yasin teh nami Nabi. Ya. Aya deui Yasin teh geuningan hai manusia cenah dirupi-rupi lah nu ngamaknaan kana pawatihus suwar. Ngan intina sepakat para ulama ahli tafsir bila mana ayat surat Al-Qur'an dimimitian ku huruf eta Allah baris negeskeun kana keagungan Al-Qur'an maka hikmahna urang kedah leres-leres yakin naon wae nu bade ku Allah didugikeun dina ieu surah Ali Imran adalah kebenaran yang mutlak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ari Allah eta teh teu aya deui pangeran anging anjeunna pisan. Sifatna Allah al-hayyu zat anu hirup. Nu hirup ieu teh dzul hayati adzatiyati hirup kalayan datna. Urang mah hirup sote pedah we dibere roh. Kitu nya. Rohna dicandak. Goler urang ngajepat pae. Hirupna urang jeung Allah benten. Sifat hayyan di Gusti Allah mah da eta mah sifat datiyahna datiyah Allah hirup. Teu aya nu ngahirupkeun ka Allah. Da anjeunna jumeneng ku nyalira. Al hayyu hirupna ku anjeunna. Al qayyum dina logatna anu jumeneng hartosna nu teu liren-liren ngurus makhlukna. Jangan dikira urang sadaya gaduh masalah ditanggung ku sorangan capek ku sorangan. Timimiti Allah nyiptakeun nur dilajengkeun ku Allah nyiptakeun akal jasad kolbu ucap lampah paripolah urang sadayana Allah nu ngurus. Jadi maksud al-qayyum di dinya teh Allah teu liren-liren ngurus urang. Icep urang ku Allah, nadi berdenyut ku Allah, detak jantung ku Allah, lengkah ku Allah, sagala ku Allah. Upami urang tos yakin karena ieu ayat al-hayyul qayyum dat anu hirup anu jumeneng maka urang sadayana teu pantes aku-akuan kana keagungan urang kana kapinteran urang kabeungharan urang hasil kasuksesan urang sabab sadayana Allah anu ngurus termasuk di mana teu hasil ladang usaha urang moal matak stres. Sabab urang tos ngagaduhan keyakinan da memang afal Allah sapertos kieu maka jalmi ngawiridkeun ayat kursi ayat kursi teh dina surat Al-Baqarah kapungkur diterangkeun tafsiranana diantawis fadilahna jalmi nu ngadawamkeun kana ayat kursi mata terbebas tina gangguan setan cenah matak terbebas tina kapusing urusan dunia saupamina eta ayat disarengan ku keyakinan jeung kailmuan kajian teuing sabaraha puluh kali dibaca surat ayat kursina ari henteu jeung elmuna mah jin oge kalah kanurutan papanggih jeung jurig maca surat maca ayat kursi kalah nyeungseurikeun sabab teu tembus kana rasa ayat al-hayyu al-qayyum teh teu diyakini nu sabenerna maca ayat Quran teh teu diyakini ngan saukur apal dina lisan wungkul nya moal aya matakna atuh kana sagala ogena
Tapi kedah disarengan ku keyakinan Allah anu hirup, Allah anu ngurus. Jadi begitu orang aya yakin Allah nu ngurus orang, lah setan ge lemah dilemahkeun ku Allah mah. Juri ge eleh dielehkeun ku Allah mah. Urang teu kudu lompat tadi urus ku Allah. Tah tidinya muncul kagagahan itu nu sieun. Sebab ketika orang maca ayat kursina Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum teh tembus jeung rasana. Muncul rasana rasa dikitu-kieukeun ku Allah itu ge sarua dikitu-kieukeun ku Allah. Nah, geus ngagaduhan rasa kadinya mah itu sieun. Tanya urang. Sifatna Allah kene nazzala alaikal kitaba. Nazzala tos nungtut ngalungsurkeun Allah alaika ka anjeun ya Muhammad alkitaba kana kitab di dieu teh hartosna Al-Qur'an. Bil haqqi kalawan bener teu aya karaguan hiji oge margi satiap ayat nu aya dina kandungan Al-Qur'an anu ceuk seueuran ulama nyebatkeun aya 6.666 ayat moal aya karaguan hiji oge sadayana mutlak leresna kenging aya karaguan ragu kana sa ayat we boro-boro kana 10 ayat kana sa ayat aya karaguan urang kana ayat Al-Qur'an hukumna kufur bakal kalebat kana murtad patekadan geuning diterangkeun dina kitab ulama aya ragu kana ayat Al-Qur'an sanajan sa ayat bahkan sanajan sa huruf eta teh matak ngaluarkeun jelema tina Islam bisidqi fi akhbarihi nu disebat bener teh naon bae nu dibejakeun tina Al-Qur'an yakin eta benerna. Bari sifatna Al-Qur'an teh musaddiqon lima baina yadayhi. Eusina kitab Al-Qur'an teu pernah ngabantah kana kitab-kitab sateu acan Al-Qur'an. Nu kantenan Al-Qur'an teh lungsur kitab Taurat, Zabur sareng Injil. Nu dicandak ku nabi-nabi terdahulu. Teu aya bantahan tina segi tauhidna, ajaran akidahna, ajaran akidah Taurat, Injil, Zabur teu aya bentenna sareng Al-Qur'an. Aya benten sote Al-Qur'an anu teu dijelaskeun secara syar'iyah aturan perundang-undangan dina bab ibadah nu tidak tercantum dina eta kitab Taurat, Injil sinareng Zabur maka disampurnakeun dina kitab Al-Qur'an. Jadi tiba heula dina kitab Taurat Allah hiji, dina Injil hiji, dina Zabur hiji, dina Al-Qur'an nyebut hiji, teu nyebutkeun jadi 3 jadi 2. Musaddiqon ngalereskeun. Dina kitab nu 3 nyebatkeun aya kebangkitan, aya akhirat, aya kiamat, sadayana ngadogikeun. Nah Qur'an teu ngabantah sami we. Jadi dina segi keyakinan, ketauhidan justru Al-Qur'an memperkuat keyakinan karena eta kitab anu sateuacan Al-Qur'an. Hudal linnas fungsi daripada Al-Qur'an sebagai petunjuk pituduh keur manusia. Nu dimaksud manusia di dia teh saha? Mimman tabi'ahuma kerja minusatia kana kitab Taurat jeung Injil tong asa-asa sabab Al-Qur'an bakal menjadi petunjuk selanjutnya. Itunya terjadi petunjuk anu saterasna sabada Taurat jeung Injil. Ieu cenah kumaha pangna dibentenkeun? Ari kana kitab Injil sareng Taurat mah bahasana wa'angzala bahasana teh. Nah hari kana Quran bahasana nazzala itunya dina ayat nu tadi bahasana teh nazzala alaikal kitab. Quran mah geuning ku nazzala. Nah hari kana Taurat jeung Injil wa'angzala beda adegan beda makna. Beda maknana beda adegan. Saur musannif di dia kana Al-Qur'an kana Taurat jeung Injil ku angzala sedangkan Quran ku nazala ai nazala mah al muqtadi lit takrir
Kecap nazala mah mempunyai arti tikror, hartina suatu hal yang berulang-ulang. Margi ayat Al-Qur'an henteu sakaligus benten sareng Taurat oge Injil eta mah daf'atan wahidatan. Lungsurna teh Taurat jeung Injil mah langsung, Taurat lungsur breg sakitu, Injil lungsur breg sadaya sakitab-sakitabeun. Berbeda dengan Al-Qur'an, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Ya, Kanjeng Nabi aya nu ngahina pedah turunanana geuningan putra-putrana ngarantunkeun Ibrahim, Qasim ngarantunkeun ceuk urang Arab teh maneh mah geus moal boga turunan sia nya da geuning budakna ge paraeh ceuk urang Quraisy teh lungsur surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tuh jadi pangbebungah Kanjeng Nabi gumujeng tadi na tegas kapangaruhan ku obrolan orang Quraisy lu sieun teuing urang teu boga turunan diwartoskeun ku Allah. Hiji dinten masyarakat orang Quraisy keur bingung masalah urusan bagi waris, lungsur surat Al-Maidah anu nguruskeun bab waris. Aya nu masih kene bingung dina urusan kahirupan, lungsur ayatna. Janten ayatna teh henteu lungsur sakaligus tapi nyarengan kana siklus kehidupan anu dipayunan ku Kanjeng Rasul sareng umatna. Benten sareng Injil, benten sareng Taurat lungsurna teh disakaliguskeun eta mah ajaran. Wa anzalal furqan. Allah parantos nurunkeun Al-Furqan. Al-Furqan teh salah sawios nami daripada Al-Qur'an. Aya Al-Qur'an teh sok disebut Alkitab, sakapung disebut Al-Furqan, sakapung disebut Az-Zikru nya. Naon deui? Az-Zikru atan miseur lah nami-nami Al-Qur'an teh nya. Di dieu nyipatan Allah kana kitab-kitab anu dilungsurkeun ku Allah teh Al-Furqan. Kalimat Al-Qur'an Al-Qur'an teh disebut Al-Furqan kan ari Furqan teh al-fariqatu bainal haqqi wal batil. Kitab Al-Qur'an boh kitab anu sanes nu opat eta teh fungsina kangge misahkeun antara hak sinareng batil. Andaikan Al-Qur'an, andaikan kitab-kitab Allah teu dilungsurkeun ka alam dunya, niscaya bakal saliru mana nu hak mana nu batil. Maka ku ayana lungsur Al-Qur'an diatur pikeun nguningakeun ka makhlukna yen anu hak tetep hak nu batil tetep batil. Nu mana nu kudu dituturkeun jelas hak, nu mana nu kudu ditinggalkeun jelas eta batil. Eta fungsi daripada Al-Qur'an. Kumaha nasib jalmi anu nukang tonggong kana Al-Qur'an, kana kitab. Innalladzina kafaru bi ayatillahi. Saestuna jalma-jalma nu kalufur, menutup diri ari kufur teh ya, nutup karep. Modal kamari dikiaskeun kana naon? Kana gerhana teh nya. Kamari aya gerhana bulan itu hari gerhana bulan teh para ilmuwan astronomi mah posisi sejajar antara matahari, bumi dan bulan. Bulan teh waktuna purnama kuduna mah katingali caang kacida. Nah jadi leungit eta bulan teh sabab aya nu ngahalangan. Naon nu ngahalanganana? Lain bentang, lain Mars, lain Jupiter kahalangan ku bumi, sorangan-sorangan keneh ku bumi-bumi keneh nu ditempatan ku urang. Nah, gerhana kolbu teh hadirin sadayana eta gerhana alam.
Gerhana naha teh gerhana kolbu, saupami cahaya ti Gusti Allah kitunya adan cahaya, ngaos cahaya, salat berjamaah cahaya, jihad adalah cahaya. Nah, dengan poekeun we urang teh ka masjid teu hayang ngaji, teu hayang ibadah nu sanes, teu hayang gerhana kolbuna. Salah saha? Salah urang keneh dan nu ngahalanganana kalakuan urang-urang keneh. Jiga matahari nyorot kana bulan, bulan geuning teu katingali endahna kahalangan ku bumi urang-urang keneh. Kusabab kitu nya urang pentingna nuju aya gerhana nyeurkeun istighfar, nyeurkeun ibadah keur nebus supaya urang sadayana henteu kalebet jalmi-jalmi anu gerhana hatena. Sehingga teu bisa ngabedakeun mana nu hak mana nu batil. Teu bisa ngabedakeun mana nu kudu jeung mana nu ulah. Poek gerhana mah teu katingali. Saupamina berani bergeser si bumi maka bakal katingali deui ayana bulan anu endah. Upami urang siap berani ngageser hijrah tina awon kana sae, tina tara zikir kana zikir, tina tara berjamaah jadi berjamaah, tara ngaji jadi daek ngaji, maka lila-lila bray katingali kasaean teh sae, kawonan teh awon. Nah sapertos kitu. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, ayat-ayat Allah teh jelas didugikeun ti mimiti baheula zaman Taurat, zaman Injil. I aya we nu nutup diri ngabangkang, nah nutup dirina mah ku kagengsian, ku sabab hartana, gengsi ku sabab umurna, gengsi ku naon bae, sehingga menutup padahal dah hatena mah apal yen eta teh hak, eta teh kebenaran, ngan menutup diri. Menutup diri karena ayat-ayat Allah. Wayahna saur Allah lahum adzabun syadidun. Keur jalma-jalma anu menutup diri, apal nama da bener kudu nama kudu daek ka masjid teh. Apal nama aya adan teh kudu salat. Apal nama aya pengajian teh urang teh kudu, tapi menutup diri. Kecuali zaman nu teu apal mah jelas. Kalebet jalmi nu fatrah teh ya da teu apal isugan salat teh wajib, teu apal isugan sahadat teh teu kudu. Jalmi nu teu apal kacida sama sakali teu aya dugi ajaran dihampura ku Allah nu kitu mah. Ngan lamun hate geus ngaheueuhkeun, ngayakinkeun kana kebenaran, tapi urang menutup diri pikeun ngalaksanakeun ngajalankeun eta kebenaran, wayahna saur Allah lahum adzabun syadidun. Tungguan siksaan Allah anu banget perihna. Wallahu azizul dzuntiqam. Allah dat anu gagah. Maksad anu gagah teh golibun ala amrihi fala yamna'u syai'un min injazi wa'dihi wa wa'idih. Allah moalnya aya nu ngalahkeun. Naon wae nu dipika hoyong ku Allah, boh mere pahala tina ladang janjina atawa rek nyiksa tina ladang pangancamna. Moal ayah hiji oge nu bisa ngahalangan. Allah ma'azizun dat anu gagah moal ayah nu bisa ngahalangan. Dzuntiqamin, Allah lah yang memiliki intiqam. Sehingga dina Asmaul Husna aya ya muntaqim. Muntaqim eta teh hartosna dzuntiqamin anu ngagaduhan siksaan anu banget. Sapeurih-peurihna siksaan anu katampa ku makhluk moal sapeurih siksaan anu dipaparinkeun ku Allah jaga di akhirat. Nah, maka ku kituna hadirin sadayana, ayat yang pertama lungsur katampi ku Kanjeng Nabi genan Iqra, bacalah. Berarti kewajiban orang sadaya pikeun maca karena ieu ayat-ayat nah ayat qauliyah nu mangrupikeun nemrak dibukukeun dina Al-Qur'an atanapi ayat-ayat kauniyah. Hukum maca kana eta ayat boh qauliyah boh kauniyah eta sadayana dihukuman wajib. Maca Al-Qur'an sing daraek, maca ayat kauniyah oge, maca alam oge sing tersa.
naon nu kajadian kedah diambil pelajaran ulah jongjon aya naon kedah diambil pelajaran ku urang sadayana gitu. Jadi simpulna ieu pembukaan surah Ali Imran ya Allah ngenalkeun diri yen Allah teh zat anu hirup nu teu leupas nu teu liren ngurus urang sadayana oge dina pengurusan urang sadaya diantawisna ciri pengurusan urang dipaparinan pedoman anu mangrupikeun Al-Qur'an. Jalmi nu ngalaksanakeun kana Al-Qur'an bakal dipaparin pahala nu ageng. Jalmi nu kangtonggong kana ajaran Al-Qur'an ku Allah disadiakeun ancaman anu mangrupa siksaan anu berat. Mudah-mudahan urang sapapaosna dipaparin caang hate ngalangkungan ngaos dising cinta maca Al-Qur'an oge dipaparin kakiatan hidayah taufik kangge ngamalkeunana amin ya Allah ya rabbal alamin wallahu a'lam.